Gara-gara nama lo Bandung ngalem paribasa ih si teteh madaikan, ih si teteh madaikan. Tuh we kalahkeun era tadi nama Mindo teh erek muruhkeun ceng teh. Pangna nama karunya kanu nyebutan daikan bisi hanjakaleun. Tadi teh Dede atosan we ujung emat ceng pangpangna nama ari dibekal teh sok hujan geuninganna. Geuning cuaca ayeuna mah karek jam 11 oge geus gebreg hujan. Ya teh rada mangmang pisan indit ka sawah sorangan. Patut ka culang cileung paur aya culik ceng teh. Biasana nama sok aya si bapa geuninganna nungguan lahang di sawah. Tapi ayeuna mah nyadapna teh rada orot jadi we dibekal ka lembur. Di teh si emak teh emak daripada emak ka sawah mah mending emak ngasuh ceng teh. Soalna nya kitu teh geuninganan ari dibekal teh parena ge sok kalah beak di rabutan. Emang ari si kanjat babongkoran mah dejieun pibatureun. Ih nya kitu teh ti jalan mula nepi ka saung nepi ka mulang deui teh sok loba pisan drama geuninganan. Piongkohan ari ditunda teh sok meningkatkeun asa dedengieun kana cili teh. Kan sok asa aya nu ngagegro mamah cenah. Heung bating ari deukeut hayu we kuang kawengnya ari eueuh sok meningkatkeun dedengieun kana cili teh. Barianankeun ngomong sorangan dina hate teh ceng teh engke moal galak ka budak teh erek bager ceng teh moal dicarekan wae. Sigah nu heueuh we karek pangima eta si Dede bager antosan ceng teh. Hek teh geus kade ngajebre-jebre di kulkas mah bereng ngengeng we deui. Hese atuh da bongges nyetelnya mana gede ambek budak na ngadaleuyeuk. Udah hese pisan eta teh erek sabar teh nu tadina meni dipendem-pendem kan anger we ngagorowok ka dituna nama. Guys ieu teh aya nu naros cenah majan mah teteh teh sieun nya nyalira di sawah. Teteh salaresna mah abet teh sieun ieu teh nya sieun orai sieun naon we ning di leuweung mah. Sieun jelema anu galak ek minta tulung ka saha coba ieu we sasaha. Pokona nama ieu mah ngaluludeung karep we bismillah we sing ngebul. Da bet saha nu nganteur kan bapa ciana gitu aya. Untungna we ieu teh pindoeuna teh teu bala jadi kanya rusuh payak kiruh we kotakan. Ieu mah ieu teh muru-muru anu uih sakola, muru-muru si Dede, muru-muru sieun ka udag hujan. Pokona mah robos pisan ieu mah dina pindoeun teh. Namanyaan ieu mah tibang dikiruh teh. Nikatkeun ngahaja ieu teh teu bakal salin ek engke we di bumi ceng teh. Ngan hanjakalna teh ieu teh nyeker soalna tadi teh di sepatu. Pake sepatu dragon dah heueuh geuning jalan teh leueur tapi pas erek mulang. Nah, ceng teh sepatuna teh kalah saragah milecet kana suku. Anu sigahna nama sukuna teh kakeueuh meureun ku cai jadi we ngabeukahan tawa sapatuna anu ngaleutik kan meureunnya. Tawa meureun abi teh masih kena dalam masa pertumbuhan meureun gitu. Biasana sok make 37 sabat ka sawah jadi 38. Eganan cok si teteh serige abi mah ngilik-ngilik teteh ngangge sapatu pek teh nya ning uih naman teu ngangge cenah. Teh kerema gegedena teh suku teh kalah lecet ninganan bakat ari make sepatu dragon teh. Daripada ripuh teu bisa leumpang mending we nyeker. Tanajan sakepeunganna nama lamun leumpang nyeker teh sok garijed ngalengkah.